Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran 7 Kadaharan Sehat Khas Sunda. Nomor hiji surabi. Surabi nyaeta olahan tina tepung beas nu sanggeus diuyahan jeung parudan kalapa diasupkeun kana citakan. Dua, karedok atawa pecel. Karedok nyaeta kadaharan Sunda nu dijieunna tina campuran sayur jeung make bumbu kacang. Karedok sayuranna atah, pecel sayuranna asak. Tilu, ulen. Ulen nyaeta kadaharan Sunda anu dijieunna tina beas ketan bodas anu meunang nutuan. Opat, awug. Awug nyaeta kadaharan Sunda anu dijieunna tina tepung beas, tepung ketan jeung gula beureum. Peuyeum. Peuyeum nyaeta kadaharan anu dijieun tina sampe atawa beas ketan anu meunang nyeupan, dicampur ragi, dibunian 2 atawa nepi ka. Genep, comro. Comro dijieun tina parudan sampe anu dibentuk buleud atawa lonjong, anu bagian jerona dieusian sambel oncom nu saterusna digoreng. Mangkana kadaharan ieu dingaranana comro anu mangrupa singketan tina oncom di jero. Tujuh, misro. Misro dijieun tina parudan sampe anu dibentuk lonjong sarta bagian jerona dieusian gula beureum nu saterusna digoreng. Alatan eta pisan dingaranan misro anu mangrupa singketan tina amis di jero. 8, bacang. Bacang nyaeta kadaharan sabangsa leupeut atawa lontong dijieunna tina beas beunang ngagigihan. Biasana make jeroan atau eusina mangrupa daging rogut, daging jeung sayuran dibungkus ku daun awi atawa daun hanjuang. Bugis. Bugis nyaeta kadaharan sabangsa amis-amis tina ketan. Tepung ketan dieusian enten, dibungkus ku daun jawu sahuapeun. Ngolahna 10, onde-onde. Onde-onde nyaeta ngaran kadaharan anu rasana amis, dijieun tina tepung ketan anu dibuleud-buleud. Di jerona dieusian ku enten atawa kacang jerona. Tuluy dipuih-puih di luhureun sikiwijen. Nepi ka eta sikiwijen teh nempel atawa napel minuhan bagian luarna. Sanggeus kitu digoreng. Rek ku hidep sebutkeun asal kadaharan di handap. Silakan sebutkan nama asal makanan di bawah ini. Sebutkan nama asalnya. Tulis di buku tulis ya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui dina materi salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.